Qala muallif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi naf'an mubarakan lana wa lidini qadin nasi ajma'in. Man goda nu eta leres man goda li talibil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng ngadawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man goda li talibil ilmi shollat alaihil malaikatu wa burika lahu fi ma'isyatihi. Man sahajalma goda anu isuk-isuk ieu man tanginas li talabil ilmi pikeun nyupri ilmu, sholat tah istighfar. Sholat tidinya istighfar manggi engke kaluarna ti para malaikat. Alaihi kanggo ieu man saha al malaikatu para malaikat, wa burika jeung diberkahan sahalahu ieu man fi ma'isyatihi dina kahirupanana man. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga sareng. Wa qala sareng ngadawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sahajalma goda nu isuk-isuk ieu man li talabil ilmi pikeun nyupri ilmu, sholat tah istighfar alaihi kanggo man saha al malaikatu para malaikat, wa burika sareng diberkahan sahalahu ieu man fi ma'isyatihi dina kahirupanana ieu man. Sok aos sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis anu salajengna masih dina pasal anu kahiji netelakeun kaunggulan ilmu, kaunggulan para ulama jeung kaunggulan ngaji tur ngawurukan kana ilmu. Dawuh Rasul
nu aya dina Kanzul Amal kahandapna aya nomor 3 ta eta teh namina catatan kaki. Jadi hadis-hadis nu ditetelakeun ta referensina di pali handap nu di nomoran upami hadis nu nembe nomor 3 tah dicandakna teh tina Kanzul Amal nomor 28.840 eta rujukanana hadis ieu oge termuat dina eta. Saur mantena man goda li talabil ilmi sholat alaihil malaikatu wa burikalahu fi ma'isyatihi. Godan didinya nu dimaksad tanginas nalika bade nyupri ilmu eta teh nawiskeun ayana para malaikat anu bade nyuhunkeun hapunten pikeun jalmi nu tanginas kana ilmu nembe. Ari nami salat didinya bahasana kan salat upami ti Allah namina rahmat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ta sholli didinya teh mugi maparin rahmat. Naon sababna ti Allah. Upami ti para malaikat namina istighfar sapertos dina hadis nu ieu. Man goda li talabil ilmi sholat. Ta sholat didinya mah nyuhunkeun hapunten nyaeta istighfar. Ta upami ti urang namina doa sholawat teh eusina naon doa. Jadi upami ngahartosan lapad sholat tingali kapayuna ieu dikaluarkeunana ku saha. Leresan ieu ku para malaikat berarti sholat didinya istighfar. Lempengna kieu jalmi anu tanginas dina nyuprih ilmu bakal dipangnyuhunkeun hapunten ku para malaikat. Eta teh nembe oge angkat kantenan ayeuna angkat teras calik di majelis ilmu teras ngiring ngaos. Wah beuki mundel istighfar ti para malaikat. Ieu nembe angkat wae parantos disarengan ku para malaikat. Nu kadua di mana urang tanginas kana nyuprih ilmu teh wa burikalahu fi ma'isyatihi bakal dipaparin berkah ku Allah dina kahirupan urang. Ainu disebat berkah ziyadatul khair, tambih-tambih kaalusan eta namina barokah. Bakal mundel kabarokahanana dina kahirupanana keur jalma nu nyuprih ilmu bari tanginas dina nyuprih ilmu. Salajengna waqala sareng ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan yu'allimahu kana lahu ka ajri hajji tammin. Man ari saha jalma goda eta anu tanginas ieu man ilal masjidi berangkat ka masjid la yuridu nu teu ngamaksud ieu man illa ayyata'allama kecuali kana ngaji ieu man atawa mempelajari ieu man
khairon kana kasayan au yu'allima atawa kana rek ngawurukan ieu man au yu'allima atawa karna rek ngawurukan ieu man kana tah bukti lahu pikeun ieu man ka ajri hajjin eta sapertos pahala haji tamin anu sampurna. Man saha jalma brem goda nu tanginas ieu man ilal masjidi berangkat ka masjid la yuridu nu teu ngamaksud ieu man illa ayyata'allama kecuali kana ngaji ieu man khairon kana kasayan au yu'allima atawa ngawurukan ieu man hu kana khair kana tah bukti lahu pikeun ieu man eta ka ajri hajin sapertos pahala haji tamin anu sampurna. Nu salajengna aya hadis nu dikaluarkeun akhrajahu at-Tabrani wal Hakim dikaluarkeun Imam Tabrani, Imam Hakim jeung Shahibul Haliyah wa Ibnu Asakir seueur nu ngarawikeun ieu hadisna. Kumaha dawuh Rasulna man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamin. Upami diemut ku urang dina waktos ieu hoyong berangkat haji teh ti mimiti daftar dugi ka dipanggil kanggo angkat haji teh kirang langkung 15 sampai 20 tahun ngantosna teh. Hiji eta, nu kadua tinangtos peryogi biaya anu teu saalit ageng pisan hoyong tiasa berangkat haji teh. Kemudian sajabi ti eta istito'ah kaduga lain wungkul dina biayana wungkul termasuk salira urangna oge kedah lebet kana kategori istito'ah mampu cager gitu. Upami ningali kronologi saperti kitu sanes teu aya harepan kanggo haji tapi urang kaantun ngantos anu rada lami. Tapi lamun ningali fadilahna ganjaranana urang ye nu jadi muta'allim tiasa ngaraih kana fadilah pahala jalmi nu munggah haji. Ieu hadisna aya jalmi soson-soson tanginas angkat ka majelis ilmu nate dari baheula mah masjid nu jadi tempat ayeuna belajar teh can aya langgar, can aya tajug, can aya pasantren. Jadi pusat peradaban agama pusatna di masjid.
Makana Rasul sabada berjamaah teh ngarariung langsung ngawangkongkeun ilmu di masjidna teh. Mantak di dieu bahasana masjid. Ari ayeuna mah teu wungkul masjid, nu penting di dinya disebutkeun mang pirang-pirang ilmu agama. Boh ruanganna nama masjid, atanapi madrasah, atanapi saung sekalipun cek paripaosna, asal di dinya aya ngaos kana ilmu agama. Sumanget urang teh berangkat nanti tanginas pisan. Memeh diumumkeun di masjid geus hayang indit, lapar hayang ngaji. Berangkat cek Rasul la yuridu illa ayatallama khairon, ku berangkatna lain erek miheulaan batur wungkul dina nyicingan tempat ngaji, tapi nu paling utama nembongkeun katanginasan sabab rek ngagali ilmu agama. Ayat ta'allama khairon, rek ngaji kana alus. Berlakun teu wungkul keur anu ngajina termasuk aoyu alimahu, bade nu ngaosna punten, bade nu ngawurukanana saupami nembongkeun katanginasanana kana lahu ka ajri hajin tamin, maka jalmi nu ngaos, jalmi nu ngawurukanana saupami tanginas dina bade ngalaksanakeunana dipasihan ku Allah sapertos ganjaran haji, bari haji naoge disipatan tamin sampurna. Lamun ningali kana kronologis bieu urang hayang munggah haji susah luar biasa. Lamun ningali zaman kiwari nya oge nu bisa langsung indit mahal pisan ongkosna. Urang aya dina maqam muta'alim, hadis Rasul netelakeun sapertos nembe kedah janten motivasi ageung. Munggah haji mah hese bari lila, tapi urang ganjaranana bisa ngaraih kunaon, ku katanginasan dongkap ka majelis ilmuna, bade nu ngaosna, bade anu ayat ta'allama nu ngawurukanana. Eta hadis nu dikaluarkeun ku Imam Tabrani, Hakim sareng imam-imam nu sanes. Wa qala sareng ngadawu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alimu ari anu ngajar, alim teh nu berilmu, ari di makom tolab ilmu berarti alim teh nu ngajar. Wal muta'allimu jeung anu diajar, alim muta'allim nu ngajar jeung nu diajar. Cek Rasul kahadihi saperti ieu. Naon ieu teh engke kapayun bakal dijelaskeun. Kahadihi saperti ieu, min hadihi tina ieu. Kumaha ieu teh saperti ieu tina ieu? Lieur wa jama'a jeung ngumpulkeun atanapi ngarendengkeun Nabi bainal musabbihati, antara jari naon curug, walati jeung ramo, tali anu nyanding ieu lati ha kana musabbihah jeung jari tengah gitu. Rasul hadihi min hadihi teh isyarah ku jari telunjuk jeung ku jari tengah direndengkeun. Syarikani
eta rerejengan ieu alim jeung muta'allim fil ajri dina ganjaranana wala khaira jeung teu aya kaalusan eta tetep bisa irin nasi disasesana jalma-jalma ba'du dina sabada alim wal muta'allim. Al alimu mangga sareng ari anu ngajar wal muta'allimu jeung anu diajar kahadihi eta saperti ieu min hadhihi tina ieu wa jamaah sareng ngempel ke nabi bainal musabbihati antara ramo naon ieu teh telunjuk antara ramo curug atuh walati jeung ramo tali anu nyanding ieu lati ha kana musabbihah syarikani eta babarengan ieu alim jeung muta'allim fil ajri dina ganjaran wala khaira jeung teu aya kasaean eta tetep bisa irin nasi disasesana jalma-jalma ba'du dina sabada alim wal muta'allim. Sok awas sareng hadis nu salajengna Rasul ngisyarohan kudua ramona kudua jarina ku jari telunjuk sareng ku jari tengah jajangkung cekolot curug jeung jajangkung direndengkeun duanana ku Rasul. Naon isyarah eta ceuk Rasul yeuh ari nu alim jeung nu muta'allim teh saperti ieu teh maksudna saperti ramo telunjuk jeung jari tengah dina pada caketna al alim wal muta'allim ka hadhihi min hadhihi tah eta nu alim nu berilmu tegesna anu ngawurukanana jeung muta'allim nu diajarna teh syarikani fil ajri duanana sarua pada menang ganjaran ti Allah nu ngawurukan menang ganjaran ku ngawurukanana nu ngaji menang ganjaran ku ngajina duanana menang gitu. Bahkan bisa jadi mundel keneh jalma nu ngajina batan anu ngajarna dina masalah ganjaran hidup mangerahkeun ka hoyong angkat ka masjid ngiring ngaos teh nu tadina hoream oge dilawanan hawa nafsu
dongkap ka ieu tempat diangkatkeunna oge biayana lumayan angkat ka pondok teh teras lajeng kedah nyayogikeun alat tulis kitab sanes kanten dicumponan perjuanganna luar biasa seorang santri mah. Nalika dongkap poe ayeuna ka majelis ilmu tiasa janten makom muta'alim langkung mundel ganjarana natibatan seorang alimna naon margina kadang kawis kuring ieu mah urang pribadi keur ngaji ngarariung boh di masjid boh di madrasah atawa di majelis jeung santri ngadares. Di aos kitab mah ngan ningali we pas pisan dihareupeun aya santri ari urang jojorowokan ari santrina es. Ngadon kulem angkat ka ngaosna teh kan lumayan ngarobah eta teh. Tadina tujuan ti imah marek bener ngadeures jeung santri datang ka madrasah aya nu ngopepang tuluy aya nu kulem aya nu heureuy sanes kanten disampakeun do gogodana luar biasa bisa jadi robah tujuan nu awal jadi robah ku pedah ningali tingkah laku santri itu santri mah lempeng we da dia angkat jeung cicing di tempat ieuna oge wungkul we bade ngaos tujuanna teh tu matak tiasa janten makom muta'allim ganjaranana langkung mundel gitu. Tah Rasul ngisarohan kudua ramona antawis nu ngawurukan jeung anu diwurukanana teu benten sapertos curug sareng jari tengah dina pada caketna tur duanana sami dina pada kenging ganjaranana bahkan nu teu kaasup alim jeung nu teu kaasup muta'alim wala khaira min sairin nasi naudzubillah teu kabagian kasayana teh gitu. Ukur keur alim jeung anu muta'alim mantak dina pertemuan anu tos kalangkung manawi emut rek indit ka mana wae rek cicing di mana wae lain wungkul di pasantren tetep makom tolabul ilmi ulah dileungitkeun gitu di pasar sekalipun di perusahaan sekalipun ngadunungan dina gawe sekalipun tetep niat tolab ilmuna ulah dileungitkeun ameh urang teu leupas tina makom muta'alim teu leupas tina makom belajar ameh kadoakeun wae ku para malaikat ameh kaangkeun wae ku Kangjeng Rasul da ceuk saur anjeunna nembe la khaira pisairin nas jadi makom muta'alim ulah rek dilesotkeun sok sanaos tos teu di pondok ieu deui hirup di mana wae tetep urang mah tolabul ilmi wa qala sareng ngadawu Nabi sallallahu alaihi wasallam ugdu kudu jadi anjeun ceuk Rasul aliman eta jadi nu ngajar au muta'alliman atawa anu diajar au mustami'an atanapi anu ngupingkeun pendengar setia au muhibban atanapi nu mika cinta lidzalika kana ilmu walatakun jeung ulah bukti anjeun ceuk Rasul al khamisa eta jadi nu kalima fatahlika tah bakar ruksak anjeun ugdu barang
kudu jadi anjeun aliman anu ngajar au muta'alliman atawa nu diajar au mustami'an atawa anu ngupingkeun au muhibban atanapi nu mika cinta lidzalika kana ilmu wala takun jeung ulah bukti anjeun al khamisa eta jadi nu kalima fatahlika tah bakar ruksak anjeun awas deui sareng hadis nu salajengna dikaluarkeun ku Imam Al-Baihaqi akhrajahul Baihaqi fil Jami' li Syu'abil Iman min hadisi Abi Bakrah dikaluarkeun ku Imam Baihaqi kumaha dawuh Rasulna ugdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lidzalika wala takunul khamisa fatahlik upami dina riwayat nu sanes mah kun lapadna teh aya nu kun aya nu ugdu redaksi hadisna sami pihartoseuna mah kudu buktos anjeun kun kudu jadi anjeun dina riwayat nu sanes kitu lafadna cek Rasul opat pilihan keur urang ye tinggal milih herek jadi nu mana meh diangkeun ku mantena termasuk jalmi nu sae hiji pilihanana jadi aliman berilmu tukang ngawurukan da abdi mah masih kene santri teu acan tiasa sok atuh muta'alliman jadi nu diajar di pasantren mah dididikna teh henteu kudu jadi ajengan heula rek ngajar teh pantesna mah nu ibtida 2 jadi guru ibtida 1 nu ibtida 3 jadi guru ibtida 2 kitu pantesna teu kudu isin sok saling taros sorogan nuka kantun nyusulkeun da aya nu saluhureun urang teh nu hiji ibtida aya 2 ibtida nu 2 aya nu 3 ibtida nu ibtida aya kanu sanawi kitu nya kitu deui dina ngabingbingna saena mah 2 ibtida jadi uswah keur hiji ibtida 3 ibtida jadi uswah keur 2 ibtida sanawi jadi uswah keur ibtida kitu saena jadi duanana kabawa nya alim nya muta'alim lamun kitu mah tangkin aya perbedaan nu katilu dipilihna mustami'an bade jadi pendengar setia mangga pendengar setia ilmu agama au muhibban atawa nu mika cinta pantesna ari alim jeung muta'allima lamun ngaos meureun kitabna dicandak kitu alim jeung muta'allima tuluy pulpena sayogi pangupingna dipasang manahna teu ulin ka mana wae pananganana ngopepang pantes nu kitu disebut muta'alim teh lamun hidup alim disamikeun jeung akinini anu ngiring pangaosan eta bedana
Akin ini ibu-ibu bapak-bapak nu ngilu ngaji mah datang ke tempat ngaji gek diuk nyarande nyang hujar geus gitu. Mustami jeung muhibban palingna oge. Ari urang mah minimal atuh makom muta'alimna. Tabedana kitu. Lamun ente datang ka ieu ukur modal cepil sareng soca. Naon bentena jeung aki-aki jeung nini-nini gitu. Mantak santri mah sok candak kitabna, candak pulpena, candak bukuna gitu. Eta namina muta'alim. Luh teu kabujeng ieu ngawurukan pimanaeun jadi muta'alim. Aduh dah hese pisan ngatur waktuna. Hayang ngilu minggonan, Jumatan, sasihan oge hese hayang jadi pendengar setia ge. Atuh muhibban ulah jadi penghalang kana sampaina ilmu agama kana cepil jalma-jalma gitu. Tawis urang mika cinta kana ilmu agama. Jadi pecinta agama gitu. Ulah soteh jadi nu kalima cek Rasul, lamun cekolot mah ulah jadi laleur hejo cenah gitu. Jadi alim henteu, muta'alim henteu, mustami oge henteu, muhibban henteu, kalah jadi pangruksa kana ilmu agama. Matak cekurik bieu atuh teu ngiring janten mustami muta'alim jeung alim oge, minimal ulah ngahalang kana sampaina ilmu agama meh kaasup muhibbin. Lamun kalah ngahalang kana sampaina ilmu agama kana cepilna jalmi-jalmi berarti sanes muhibbin nu kitu mah golongan nu kalima teh. Ancaman Rasul fatahlika di mana orang teu jadi alim, teu jadi muta'alim, teu jadi mustami, teu jadi muhibbin, bakal jadi pangruksak gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala sareng ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendek ieu mah, ta'allamu kudu ngaraji aranjeun kabeh al ilma kana ilmu, wa allimu jeung kudu ngawurukeun aranjeun kabeh hu kana ilmu annasa ka jalmi-jalmi. Dawuh Rasul nu sarajengna piwarangan mantena sok geura ngararaos. Geus nyampak alimuhun nasa wurukan batur. Duh da abdi mangartos ari ngaos teh katampi pisan piwejangna jeung piwurukna. Tapi da isin ari kedah mapatahan jalmi nu sanes mah saur pun guru teu boga keluarga, teu boga santri, teu boga budak didik, tetep diri urang oge wurukaneun. Ari urang oge kannas, ari urang jalma lain. Jalma urang oge, urang nu ngajina, urang oge kaasup jalma, berarti urang oge kudu diwurukan. Wa qala sareng ngadawu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza ra'aitum di mana ningali aranjeun kabeh riyadul jannati kana taman surga. Aya geuningan di barjah teh raudhah min riyadil jannah, hartosna teh taman surga. Farta'u maka kudu nempatan aranjeun kabeh. Cek Rasul di mana hidup ningali taman-taman surga kudu daek nempatanana. Wah, para sahabat kaget. Taman surga, naon cenari taman surga? Pakila mangka ditaros.
Ya Rasulullah, duh Gusti Rasul, wama jeung eta naon riyadul jannati ari taman surga. Cek Rasul kan bieu hidup di mana ningali taman surga kadu daek nyicinganana. Para sahabat naros, ya Rasulullah wa mariyadul jannah. Naon kitu Gusti Rasul ali taman surga teh? Qala ngawal Rasul hilakuz zikri, ari riyadul jannah eta halakoh zikir, riungan nu areling gitu. Qala nyarios saha Ataun Imam Ato bade nafsiran hadis nu nembe. Saur Imam Ato wahia sareng ari itu hilakuz zikri, ari riungan zikir riungan eling teh cek Imam Ato kieu majalisul halali, eta majelis-majelis anu halal, nu ngabahas halal maksudna. Wal harami jeung nu ngabahas haram. Kaipatastari kumaha meuli anjeun, wa kaipatusolli jeung kumaha salat anjeun, wa kaipa tuzaki jeung kumaha zakat anjeun, wa kaipa tahujju jeung kumaha munggah haji anjeun, wa kaifa tanqihu jeung kumaha kawin anjeun, wa kaifa tutalliqu jeung kumaha nalak anjeun, wa ma jeung perkara asbaha nu nyarupaan ieu ma zalika kana nu kabeh. Cek Rasul bieu diruhur di mana ningali riyadul jannah taman surga gawat-gawat gara cicingan. Cek sahabat Gusti Rasul naon kitu ari riyadul jannah teh? Wal Rasul hilakuz zikri, riungan zikir riungan eling. Ku Imam Ato di tafsiran hilakuz zikri teh majalisul halali wal harami, tempat anu di eta tempat teh dibahas perkara halal perkara haram, kaipatastari kumaha barang beli, kaipatusolli kumaha salat, kumaha zakat jeung kumaha ibadah nu sejen. Cik ku urang pikir ari nu majlis nu dibahas halal haram, nu dibahasna jual beli, nu dibahasna salat zakat munggah haji munakahah jeung sajabana, nu kitu majelis naon? Majelis ilmu. Dina majelis ilmu didugikeun nu halal didugikeun, nu haram teu kakantun. Nya kitu deui muamalah ayana dina pangajian, dina fikih ilmu muamalah. Nu paling inti tu sholli salat eta oge dibahas dina pangajian. Zakat, salat, munggah haji, rukun Islam mah tara kakantun kabahas wae. Tah hilakuz zikri teh atuh simpulkeun. Jadi hilakuz zikri saur Imam Ato teh nyaeta majelis ilmu. Cek Rasul nu kitu teh riyadul jannah. Tah urang teh aya di taman surga ieu teh kitu. Riyadul jannah taman surga. Tah eta mang pirang-pirang hadis kedah janten motivasi keur urang nambihan sumanget yen urang dongkap jeung cicing di ieu tempat teh kanggo ngagali ilmu agama, bekal kualitas amal ditingkatkeun di payuneun Allah. Kitu tujuan urang teh. Tumugi we ku ngupingkeun hadis Rasul, tafsiran para ulama,
janten pemicu kanggo urang sadayana boh anu nu ngaosna boh anu ngawurukanana langkung sumanget langkung istiqomah dina ngalaksanakeunana. Amin ya Allah ya rabbal wallahu a'lam bishawab. Rabbil